Bismillahirrahmanirrahim. Wal faslun ari ieu eta hiji pasal. Wa min syurutis sholati sareng eta tetep dina sawarina salatna salat halaman 27. Istiqbalul kiblati ari madhab ke kiblat. Wa dukhulul waqti sareng manjing waktu. Wal islamu sareng Islam. Wat tamyizu sareng hidang. Lain hidung, hidang. Nulisna ulah make u. Amun make u jadi naon? Jadi hidung. Hidang nulisna hideng, hidang. Nulis Latin. Wa ilmu jeung kudunya. Aya. Wat tamyizu jeung hidung. Wa ilmu sareng nyaho. Bifardiyatiha kana kafarduan salat bifardiyatiha kana kafarduan salat. Tok baca. Berjamaah bang relatif banyak. Berjamaah ada. Berjamaah tak? Tak. Ya anu langsung kan kau ditu na motor nate ngeng gitu. Sugan teu katempun. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana cerita maaf lu? Faslun wa min syurutis salat. Dina ieu fasan nerangkeun fi syurutis salat, syarat-syaratna salat. Aya ngaran syarat teh kana aya syarat aya naon? Aya rukun. Aya syaratna ma wajaba wastamaro. Perkara anu wajib heg terus mayang kudu aya. Aya rukun ma wajaba wang qata'a. Wajib heg putus-putus. Beda ganti-ganti rukun. Takbiratul ihram, pada takbiratul ihram teh henteu takbiratul ihram mugonya. Salat teh takbiratul ihram bukan henteu, tapi naon ganti Fatihah, tuluy aya ruku ganti tidak ganti sujud jeung saterusna. Ai syarat ma wajaba was tamarro istamarro yastamiru istimroron ma wajaba was tamarro was tamarro terus mayang nepi ka parati salilakeun salat eta syarat kudu aya dimiti awal salat nepi ka tungtung salat. Cara misal di dia nu diceritakeun istiqbalu kiblat di antara syarat salatnya nyaeta kudu madhep ka kiblat. Salilakeun salat mimiti takbiratul ihram nepi ka ulug salam kudu istiqbalul kiblat madhep ka kiblat. Anapun ke madhep ka kiblatna make naon da rukun salat aya ta pagawean salat aya nangtung aya diuk aya sujud aya ruku yang hareupna make naon ka kiblatna ke kabahareup ka bapas kupas tuntas sampai nang teh. Terus wa min syuruti atau di beda di bahasana ya. Wa hiya ngaran syurutis salat mun syurut mun ku jadi syurutnya mun ku mah jadi naon. Nah eta lah. Wa ya jarang ari itu cara dina syarat petikahan gini sok dibahas ku naon. Anu tukang pidato aya syarat aya syarat aya syirit. Wanita mana? Wa ya ngaran syarat surut eta ma tatawaqqafu alaiha sihhatus shalat wa laysat minha
perkara anu ngadago kana eta perkara sahna salat jadi anu didagoan ku sahna salat sah salat ngadago kana eta perkara tapi eta perkara teh lain bagian salat syarat tangaran istiqbalu kiblat sahna salat ngadago kana yang hadap ke kiblat yang hadap ke kiblat pada istiqbalu kiblat teh lain bagian tina salat bagian tina salat mah ruku sujud i'tidal takbiratul ihram yang seterusnya lain bagian-bagian salat wa min syurutis sholati sareng eta tetep dina sawarena syaratna salat istiqbalu kiblati ari madhab ke kiblat eta tetep nya mablunya aya eta tetep teh jadi naon di dieu teh tarkibanana wa min syurutis sholati wa harap istinab lah istinab min syurutis sholati tarkibanana jadi naon jar majlul jar majlun min syuruti jadi naon tarkibanana min syuruti jar majlur mana rupana jar nyata min mana rupana majlur nyata syuruti min teh arab jar wa yamin ila wa ana la fi bawa kapu alamu amma huruful jarri wa yamin ila baun kafun filam an rubba wa ala etanya apanya apa jarna jar asliahnya kalau huruf jar kabra sabra dua hiji Arab jar asliah dua Arab jar jaida ai asliah ma yahtaju ila muta'allakin wa yata'allaqu bihi walau nan bina sihi Arab jar anu butuh kana muta'allaq tur ngabogaan makna dina awakna sorangan cara ieu butuh kana muta'allaq Arab jarna jar asliah ka mana muta'allaqna kamu muta'allaqna dibuangnya maksudnya muta'allaqna teh dibuang disimpan dan disimpan ya disumputkeun didomir teh naon domir teh jeroannya hati malam ya'rif domir falaysa lahu domirun barang siapa yang tidak tahu domir maka dia tidak punya hati oh katanya kudunya pembalikan mode dikir anu sok aya anu ayeuna kan mempersalahkeun naon dikir aya anu hu oh disalahkeun anu nyalahkeun naon cenah dikir gitu oh teh ditunanya teh ditunanya disangkana menang motong cenah naon Allahu hu naungku cara ka nyebutan natifnya tip lain kitu pan pada Irfan, itu di Arab mah cenah di Timur Tengah mah nyebut ngaran teh komplit kabeh Irfan ka dieu. Di Indonesia nya aneh sok dipotong-potong pan ka dieu nya. Eta cenah Allahu jadi naon jadi singkat jadi hu kumaha ya padahal lain menang nyingkatin naon menang nyingkatkeun tina tungtungna wong ko hu teh naon huwa ai huwa domir domir ka mana balikan geus ngarti we mun Al-Qur'an aya domir mufrad mudzakkar ghaib eta kembalina ka anu dua ka antara kasa Gusti Allah sareng sa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sing ngarti we hu dia ai hu teh naon artina teh anjeunna nya dia cenah dia balas geus teu sanggup balas ku naon ge teh geus teu sanggup lain teu sanggup balas ku lain teh hoream balas ku naon ge balas ku teu sanggup lain teu sanggup bae teh balas ku haibah rasa adri rasa isin nyebat jenenganana langsung gitu tanya nyebutna dia atau ku balas ku panjang ting misalkan ngaran naonna ngaran si kabogohna teh panjang sarwiti sarinem suratin eta kan nyebutna lila ting panjang teu panjang ting manehna dia eta
Itu naon domirnya. Izim domir kembali kana ngasa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hu. Aya dari kohna aya naonna? Aya naon ngaran teh? Aya dari kohna. Aya nu make aya nu ngamalkeun make eta. Domir pamalam ya'rifid domir pakai salahu domirun barang siapa yang tidak tahu domir, tidak tahu pangbalikan. Domir kayak naonan aya pangbalikannya. Pamalam ya'rifid paling salahu domir dia tidak punya hati, bukan hati kan gitu. Kemana itu? Cari dia balikan nih. Wa min syurutis sholati min Arab jar syuruti maj. Lur, butuhkan mutalaknya disimpan teh didohirkeun. Nah ini piceun. Dipiceun dibuang. Aku buang kau selama-lamanya. Coba naon deh. Min syuruti dinaon disimpan mau diayakeun kainun atawa mustaqirun. Jadi naon eta kainun atawa mustaqirun tarkibanana jadi naon tarkibanana kainun atawa mustaqirun anu jadi muta'alaq ba min alafat min syuruti. Jadi naon khobar mubtada muqaddam cenah khobar mubtada muqaddam imun diayakeun mah kieu wa mustaqirun min syurutis sholati wal mustaqir atau make alif lam nya wa min syurutis sholati wa mustaqirun sareng eta anu tetep min syuruti oleh tetep tina pirang-pirang syaratna salat. Hendak ngalugatna kumaha wa min syurutis sholati sareng eta tetep tina sawarehna min sawarehna min tabmedia sareng eta tetep tina sawarehna pirang-pirang syaratna salat. Amun di sebenarnya isim paina teh naon kurang kumplitnya wa min syurutis sholati sareng eta anu tetep anu mustaqilun tak isim naon isim paina istaqarra yastaqiru istiqraron fahuwa mustaqirun artina anu tetep. Wa min syurutis sholati sareng eta anu tetep tina sawarehna pirang-pirang syaratna salat. Sawarehna makna min. Makna min. Ba ini dua bayin wa tadi fil amkin. Tuh panjang kene ngajalatna di antara pirang-pirang salatna salat istiqbalu ainil kiblati madhab kadat tiana kiblat Ka'bah yakinan sing yakin fil qurbi dinu deket lamun kitu dinu deket gambaran di jeraun Masjidil Haram hayang bisanya ngadoa mentah singnya hayangnya hayang pisan jarah ka mana ke Masjidil Haram mangkaning aya geus dilarangnya itu meunang itu mah gara-gara corona. Eta tetep sawarena syaratna salat madhep pada tiah Ka'bah sing yakin lamun deket yakin wadonan kumaha lamun jauh wadonan cukup kusangkan pil budi dinu jauh tadi make naon make alatnya alatnya duka bener duka henteu nya duka pas duka henteu alatnya sih geus bener mungkin lempeng mungkin donan sangkaan ini sing ngarep ke mana mang ka kiblat yang hareup ka kiblat kunaon yang harapna ai bijami urdil badan ku sakabe rubakna awak rubakna rubak teh lebarna badan pikiami wa qu'ud dina waktu nangtung jeung waktu di keur nangtung keur diuk kusakabe rubakna badan rubak teh kemana tah kan gepeng badan teh nya badan teh gepeng kan nya gepeng ka belah gigirnya belah gigir ditempo ti kanan ka katu semunaon gepeng teh nya hareup rubakna badan labil waji lain kurarai lain ku jadi bisik kieu cenah ku beungeut yang hareupna aing bae naonna ai
dadana ka mana daek teu kaci. Jadi kunaon tah ku berubah kena badanku dada dina sapi namanya bisa di lain bi wajhi berarti atuh lamun wajahna yang hareup ka mana daek silakan nya. Teu naon-naon ngaliuk luak liuk ke salat naon tah luak liuk bukan neangan naon aya luak liuk anu di naon di uduran ngalieukan naon ngalieukan barang misalkan urang salat gigireun mawa barang dituna belah mana belah gigi dina daraga naon ngajagaan barang bisi aya nu nyokot nya nyopet tuh dilieukan atawa nanon budak bisi ka mana daek tuh dilieukan. Tapi kade ngaliuk na kudu jeung aturan we hayu luak liuk ganja naon tah luak liukna nepi ka 3 kali heg terus estafet batal kadenya teh mana deui teh lainku rarai wala bil yaji jeung lainku leungeun wala bil jeung lainku suku lamun dina keur langtung jeung keur diuk kumaha lamun keur ruku amma pi ruku yana pun yang hareup kiblat keur ruku sujud jeung ku sujud fa bi jumlatil badan maka eta ku sajumlahan badan jeung bahasa sajin mah fa bi mu'azzamil badan maka ku gede-gedena badan yang hareup ke manana ka kiblatna. Lamun salatna nyangigir amma law sallamu tajian anapun lamun salatna bayi nyangigir pal istiqbal bisadri wal wajhi maka yang hareup ka kiblatna ku dada jeung ku rarai eta wajib ku dada jeung ku rarai rarai sing hareup ka mana kiblat dadana sarwa. Mustalkian kumaha lamun mustalkin kumaha mustalkian eta bari nang karak lamun bari nang karak mah fabil akhmasaini maka ku dampal suku dua wal wajhi jeung ku sira kurarai iku dampal suku mustalkian nang karaknya si dampal sukuna tak kali tu ka belah kiblatnya. Jadi si dampal suku kudu sing mana yang hareup ka gimana leungeun nya leungeun ieu mah yo dampal suku dampal yang hareup ka mana tah ka kiblat hei kurarai kumaha kan yang hareup ka mana ka langit menyenang karak mah bi ayyur pi'a tuh tingali mana tulina teh bi ayyur pi'a kurekane ngangkatkeun si jama rosau kana sirana si jama angkat sirana saya diganjal kunaon mang ganjal ku ban mantap nunang karak diangkat sirana saya diganjal ku banta supaya kemana supaya sina yang hareup ka kiblat terarai lainna eta salat anu nang karak. Nang karak naon aya maksud kiblat di dieu wal muradu bi kiblat eta Ka'bah nu aya di mana di Baitullah Ka'bah nu diciptakeun ku Gusti Allah dina batu ngalangkungan tangan saha Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Baitullah Ka'bah di Masjidil Haram hawa uha sareng awang-awang na itu Ka'bah ilal ardi sabiati nepi ka 7 lapis bumi ilal ardi sabiati nepi ka bumi anu ka 7 was sama isabi jeung langit ka 7 liman huwa kharijwa dipikeun jama anu aya luareun Ka'bah. Jadi ketika keur di awang-awang salat di mana? Salat di awang-awang di mana dina pesawat nya? Salat dina pesawat. Aiza pesawat di mana di luhurnya? Pesawat mah di luhur, di luhur. Tah misalkeun kieu mana ka tinggal teu. Halo. Tah. Pesawat. Ini Ka'bahna di mana? Dihandap cik yang harupna kudu dongko itu mana kabananya lain kudu dongko ke mana lain kudu dongko ke Ka'bah atau bahkan ketika kumanya lain kudu dongko ke mana lain kudu dongko ke Ka'bah tapi dongko ke mana tah ti Ka'bah teh da ti mimiti ti handapna bumi panghandapna 7 katu 7 ka langit 7 ka langit katu langit ka 7 tapi yang harupna kana naon tah kana hawa
awang-awang nanon awang-awang na Ka'bah. Tuh. Jadi teu kudu dongko ka hanap da usin belum di langit nya kudu dongko nang karak bo enai nang kuban ba. Henteu lain kudu naon, lain kudu nang kuban. Nya ngarep ka Ka'bah liman huwa kharija fa yustaratu muadatu bina iwajidar bal murad simmatuha wa hawauha. Apa ada dari kahatia teu disyaratkeun kudu malempengan kana adegan Ka'bah jeung dindingna Ka'bah teu. Nu dimaksud mah nyaeta meneranana Ka'bah. Maksudnya meneran kana simat tuha wa hawa uha jeung awang-awangnana Ka'bah. Ka'bahna makan sabaraha ukuran teh? Sabaraha meter ke sabaraha meter kan tak apanya. Tak apa sararea. Ketika di bumi ogenan. Di mana? Di bumi, di daratan, lain di awang-awang. Atau bahkan di Makkah keneh. Bahkan di mana? Di Mekah atau bahkan di jero Masjidil Haram kan? Masjidil Haram kan sabaraha tingkat Masjidil Haram teh? 3 ketika sholat di tingkatan pangluhurna karena teh sutuhnya tingkatan pangluhurna anu eueuh naonan atapan lalangitan sutuh puknya di luhurnya hajah puk haji haji awena ka luhur alah cenah saya teh haji saya tadi paok. Hajah puk haji di paoknya. Hajah awe kaluhurnya hajah puknya kaluhur kadinya bae si malu di luhur awewe cenah atau di sutuh sedangkan ka masjid naon teh Ka'bah panghanapna nya panhanapna palataran Ka'bah di naon ngalegok bahkan ngalegok. Ketika sholat di mana? Sholat di luhur Ka'bah belah handap tingkatan masjid belalu sholat anu di luhur kudu yang hareup kana adegan Ka'bah berarti kudu doyongnya henteu kudu sholatna bari naon bari doyong teu kudu kitu kudu malempengan kana bina kana adegan Ka'bah henteu tapi naon malempenganna kana meneranana ieu yang hareup ka mana tah kana simmatuha kana hawana sebab eta Ka'bah nepi ka luhurna sampai ka 7 lapis langit kahandapna nepi ka sabaraha 7 lapis bumi. Ketika Abdul Latif ngorawat taneuh eta tanya bagian salatnya jero liang mana ieu Ka'bahna Ka'bahna henteu kudu nyang hareup kana bangunan naon bangunan Ka'bah nyang hareupna kana naonna kana hawa uha simatuha berarti simatuha kana ya wa hawa uha. Terus kumaha lamun di jero bumi mah berarti kumaha bulut nya bulut eueuh gamana bolana eueuh nya gede bolana eueuh ieu bulutnya bu apa teh si gabalnya tah misal Ka'bah teh belah mana mah belah dia tah di luhurnya Ka'bahna belah luhur si Mang Abdul Latif teh ngorowot tiang tiang yang hareup kiblatna teh lain kudu kana bangunan naonna yang hareup berarti kudu tanda karak moesan nya posisina kieu nya misal henteu tapi naon biasa wae ajeg nya jero liang teh ajeg ka mana malempengan sing malempengan ka anu sahandapun Ka'bah kahanapnya tuh ila ardisa bi'ah wasama isabi'ah apa ada dari kaatiyah
eta kudu yang hareup ka kiblat kecuali aya nu diperbolehkan teu naon-naon salat bari teu nyang hareup ka kiblat. Gambaranana dina sabaraha tempat? Dina 2 tempatnya. Hiji dina nalika keur syiddatul khauf banget sieun imma sieun keur peperangan keur perang bagian salat. Calawak si mangka de talalur asup keur perang bagian salat. Ieu kumaha ieu salat laksanakeun wajib sanajan keur perang. Kan itu aya musuh bisi ngadekeun bae ka dinya sanajan bari kupat kapitnya ngadu jotos tangan naon mangana adu jotos adu pedang pring nya ngelok sakapungnya dekak sakapung eta teu naon-naon ka dinya keur salat bala keur salat salib banyak terus bacakeun gelontarkeun eta kumaha sujudna sujud ngadepuk ka mana kana apa tuh kata kubulu ditebas manten kembae sujudna bari naon ogenan bari nangtung ogenan teu naon-naon lebah keur syiddatul khauf mah keur banget pisan eta namanya. Aya dina nu tepati banget na kumaha keur peperangan tapi jarak naon jarak jauh musuh aya belah mana misalkan di ujung kulon gitu tanya urang belah wetan tak kumaha ta posisina urang sabaraha urang yeuh aya 20-an maka bagi dua salat 2 jajarkeun ketika berjamaah salat ngajajarnya 2 jajar jadi saurang sujud saurang bari nangtung ngajagaan nya naon nya bedia bisi aya naon musuh pecang tinggal naon bedianya ruku saurang sajajar maka nu saurang di bari naon bari nangtung kitu sih digantian kitu aya carana. Ketika geus ruket pisan, papuket pisan, adu jotos, adu pedang, adu segala rupanya. Bahkan bisa anje eta mah jurusna nya bisa ngapung ngir ke segala rupanya. Kungfu kungfu. Silakan eta mah nya. Salat bari naon? Bari teu pararugu. Atawa syiddatul khaufna di mana? Salat di mah keur pas salat aya naon aya lini kebenaran imana naon geus rada kolotnya reyon kaya geus oyag-oyagan eta ge nya ulah cicing we di makeun bae aya syuhada salat ku salat ulahnya aing hayang paeh keur naon keur salat ka genteng nya ulah cicing kudu kumaha kudu goat ka mana keluar goat keluar ai kitu mah nyaan teu ingetna nya ieu mengajasna urang mah hayang naon hayang paeh ke salat cenah ami alus kasebutna ami alus kasebut syahid salah eta mah bohong eta mah nya ai kitu mah nyaan teu karasa benerna ogena teu karasa balas ku nikmat teu karasa sugan aya naon aya lini aya kumaha ke salatnya anteng we gitu anteng gitu tanya ingat-ingat geus di surga we nya eta mah teu naon-naon itu mah ieu balasku nama balasku sumat salah jamaah husu anteng we ngopek naon FF kan di hitutan ogenan tenang di geruan FF bae nya ditanggung bae nya balasku naon balasku nikmat atawa anu balasku kasmaran gitu kan nya rindu berat cinta naon cinta berat di bejaan si kehead dari kanan ke si eta si aing ngegoreng hidungnya pekoknya bau ari siat apal itu cintaku dong gini pokoknya makanya cintaku pokoknya tidak boleh ada yang mengganggu siapa yang mau mengganggu dia pokoknya melangkahi dulu mayat saya kan kita bisa kaganggu duka kunaonnya ya balasku cinta kitu ngaja-aja kemetna urang yang maot ke salat cenah ami alus ka saritakeunana cicing teu kaci kaasup kana bunuh diri ka dituna lamun kebeneran teh nya misal keusahnya eta rungka di mana paeh di jelemana bunuh diri kaasupna dosa iku mah tuh keluar lompat teh kudu nya hareup kiblat ka genteng kan bae teh nya hareup kiblat oge nya lompat teh keluar pindah ka mana
ka jalan yang anu aman tapi pina kadang ulah tubrukeun mobilnya ka jalan atau ke halaman tulikeun dina na salatna atau di udag orangnya mang yana ke salat di walungan pecengul teh orai kobra gede pisan ulah cicing bae kuat naon kuat lompat atau di udag ku musuh misalkan mang yana boga musuh udag-udag mah bedog ulah cicing bae lompat gitu ke salat cenah kudu yang ngadep kiblat ka jenteng kan bae lompatan gitu tanya iya banget sieun sunatul haub kedua dina salat sapar salat sunat bari lelumpangan jebuna teh salat naon nafilatus saparnya nafilatus tapa sapar salat sunat bari lelumpangan mangyana reka manon jaya numpak naon numpak motor numpak naon numpak calana bedanya aya numpak calana lumpang teh nya numpak senal aya numpak motor aya numpak mobil nya papalidannya naon lah pokona mah eta yang harup kiblatna kan aya naon aya anu kudu disampurnakeun sujudna ketika nu lumpang mah nya ek sakola ye ipan ek sakola henteu tahu geus padat aya tanda sakola baik kalau di imah teh nyokot lah wudu ablas bager nya masyaallah salihan Bapak assalamualaikum assalamualaikum kazana ka mama ka bapana begitu jurut turun ti naon ti imah usolli sunnatan lillahi taala Allah banyak hadap kiblat heula kiblat heula tuluy biasa gupat kapit ngopi kape sagala tulikeun macan naon wa ibtita bagi lempang nya ka mana we yang hareup nama ketika pas ruku nu lumpang mah kudu kumaha yang hareup ke mana kiblat dalam itu salahnya sujudna kudu sampurnakeun bahkan kudu kada pluk sujud yang hareup ke mana kaki ban nu motoran numpak berdasar wah ye nyusut henteu eta mah henteu kudu urun heula naon turun dina naon dina motor gitu ipe kadinya silakan salat bari naon bari motor kana nafilatus sapa salat sunat bari lelumpangan anu beureun loba pemandangan mah nya ketika disalib ku motor ninja anu ngabonceng naon ngabonceng gitu tanya racing bokongnya bos itu pas naon pas sujud pas bagian sujud benempo eta nya itu tuh eta teh naon jadi nafilatus safar salat surat bagi lelumpangan itu disyaratkeun terus yang hareup ke mana ka kiblat teh naon mana tuh yang hareup kiblat jadi dua tanya pengecualian syarat salat yang hareup kiblat kecuali dina dua kahiji ketika syiddatul khauf na keur di pangperangan na di udag musuh atau di udag satogalak atau di udag naon dieu di udag naon kana teh anu sok nagihan teh ya tanya bari terus salah dieu nya di udag momongan teu naon bae teramayar wae geus satu waktu modo eta mau naon mau bedog kene nagihna bari mau naon bae bedog aduh sieun kaduana dina nafilatus safar salat sunat bari lelumpangan eta teu disyaratkeun yang hareup ka kiblat eta mah wa langkeun mang wa dukhulul waqti sareng mancing waktu wallahu a'lamu bissawab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil fa'na bima 'allamtana alladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqi alana bi qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'ala antal sukana wasin wa antal sukana lana abdi tawasul ku pangawasan abdi tawasul pamurukan ugi gusin